Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang yasana Asep Gun Majalaya. Haturan ka urang Bandung, urang Majalaya, urang Ciamis, urang Tasik, urang Cirebon, urang Cianjur, urang Batu Jajar, urang Cimahi nya, kanggo ka urang Tangerang, urang Depok, urang Banten, urang Garutnya. Pokona mah kasadayana urang mana bae ayana di Jumaranco mugia kebeku kabingah. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos sumangga gerata tantatan kaparayun sadayana Ih, apa nanya tak kuring pisan Abah Jaweng teh kuring mah keneh kayangnya deh. Ke oh inget aja nama Ki Jatma nya cek yang jangkung teteh lamanena oge ingeteun ayeuna mah Bah Jaweng teh alias Ki Jatma teh ngaran aslina nya kuring Jatma teh eyang geus tara dipake eta ngaran deh ya. Oh bagja atuh urang bisa ditepungkeun deui geus puluhan tahun meureunannya anjeun tara ka dieu kumaha calageur anak pamajikan anjeun di ditu di Majalaya. Kuring magis teu boga anak teu boga pamajikan eyang hirup teh nganyorangan we uku dibaturan ku barudak nya bisa disebutkeun anak buah kitu tah eyang cek Bah Jaweng deui. Nya kajeun syukur atuh ari geus loba anak buah mah eyang onaman ukur hiji we anak buah teh incu ieu teh si Jakalana kela dagoan heula sakedeung eyang rek ngahurungkeun heula hawu moal hade aya sia mah teu disuguhan dahar onaman. Bios ku abi we eyang mirun seuneu mah eyang mah bios di dieu we maturan si Abah cek si Jakalana lodayami heulaan cengkat tina diukna maksudna rek ka dapur rek mirun seuneu rek ngaliwet keur nyuguhan semana nyatana Bah Jaweng. Juga atuh ari daek mah engke we peuting cacarita anu penting nama nyalese we lah nyalese eyang oge kagok rek nganggeuskeun heula pagaweannya ditinggalkeun heula ku eyang atuh Jatma cek eyang jangkung berijung cengkat. Bah Jaweng ngukur ungek bari dina jero hatena manggarantes
tetela geningan eyang jangkung mah asa angger wae aing mah asa beuki ngolotan beda ari jalma anu miboga ilmu pangawruh linuhung mah euy cenah kituna teh laju nuturkeun ka pipir nyatana hayang nempo bah jangkung anu keur ngomean kandang teh. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia atuh sabada asa kliwat brak atuh dalahar tiluanana bikin kangalim madadu bajaweng mah sabab belum asim peda beureum menikeun kaseungit maleber matak ngahudang rasa lapar nu diwadahan kana piring seng ditambah ku sambal anu kacidaladokna sambal tarasi lalab-lalabna oge sagala aya ti mimiti daun sintrong sepan pucuk daun sampe jotang jonge kulub genyer jeung rea-rea deui malahan aya goreng tahu jeung goreng tempe sagala. Saenggeus beres barang daharna terus tiluanana ngalobrol bari pating pelenyun udu daun kawung pok eyang jangkung tumanya kaja kalodaya kalawan dari lain jalu kumaha yeuh pangnangan sakedeung ngumbara deh jojo mulang aya naon wae pangalaman sarila aya di pengumbaraan teh. Dara rasaan mah can incek sababaraha bulan ilaing lunta ti lemur teh. Ajan wakituna mulang ari sakuduna mah. Ceuk eyang jangkung nutup seukeut kana beungeut muridna. Jadi kieu yang pangna kuring mulang heula bari jeung mawa bah jaweng teh. Barabat we atuh jakalodaya teh ngadadarkeun sakabeh pangalamanana. Jeung kajadian anu karandapan ku dirina pang-pangna mah ngeunaan manehna nu eleh jajaten Kurakaseta alias si Gobang jeung ku Kimadhapi katut Kimir Hasik di tek-tek tayanu kaliwat. Malah pecut lodaya bodasna anu buntung alatan ku ajianana Kimadhapi oge dicaritakeun bari ditempokeun pecutna anu jadi dua bagian teh ka Eyang Jangkung. Laju si Jakalan lodaya teh mungkas caritanana. Tah kitu Eyang nu matak abi ayeuna mulang ka lemur teh nepikeun kasapat kieu yeuh pecut lodaya bodas ge aduh. Be sakumaha teuing wawasanna eta manusanya anu nalah nyatana Kimadhapi jeung Kimir Hasik jaba si Gobang anu geus nyieun tatu kana tak-tak ilaing cingan nempo mana nu tatuna atuh Jakalan lodaya mukageun bajuna bener we katampuna teh masih keneh doang palebah tak-takna ieu si Jakalan lodaya teh kalayan nu katempona teh jiga anu semu buruk. Ieu mah aya racunana keneh geningan Jaka nah teu ngomong buru-buru. Terus di parancahan apan harita teh satiasa ku abdi abah nya alhamdulillah teh pati teh nyeri tapi geuning can cager keneh yeuh nya moal cager lamun diantep mah malah bisa buruk awak ilaing teh Jaka. Keun kadieu urang usap geula kukula dulur barani atuh laju ieu
anu pelebah doang dina tak-takna si jakalana lodaya teh dicabak. Kuak teh aduh tahan jaka kurang leuwih aya kana 5 menitna kitu teh si jakalana nahan kanyarina muringis. Tapi lambat laun mah Jol tiis teu karasa panas jeung nyaksarakeun awakna teh laju dulur barani lita sapada harita siga anu teu kakeunaan ku pakarang seukeut naon oge. Geus ayeuna mah tah matak pelebah dinya jaka kudu nuleuman deui ilmu anu kamari teh can sampurna. Dina puasa na anjeun loba gagal eta teh. Leres eyang leres. Carana makaos kamari we anu ku eyang diajarekeun. Tapi keun kewe urang asakeun sugan. Aya waktu mah tetela geningan pusaka gobang kabuyutan teh sakitu matihna sakitu hebatna nya. Untung we keunana ka ilaing jaka. Nyatanya geus diwaris apan ku eyang ilmu keur mulihkeun di diri ku cara nyeusup hawa murni ieu alam. Sanajan can sampurna oge ilaing teh jaka. Jaleres pisan atuh eyang, sanyatana mah wawasena mah teu pati teuing hade kitu tah dina ulin mah ngan eta we ku ngabogaanna gobang kabuyutan tah si gobang teh anu ngajadikeun pada mikang gigis para jawara deh di ditu teh kitu tah. Nya pasti mun teu salama eta gobang teh lain pakarang jalma, tapi hiji gagaman anu asalna ti nagara siluman. Kitu nu katampo ku kuring mah bah. Ceuk eyang jangkung. Bari ngareret ka Bah Jaweng. Da nyana pisan, kitu pisan eta teh. Pakarangna saurang patih siluman orainya anu ngagegeh di hiji nagara di wewengkon deket lemur nya di ditu keneh we eta teh. Pakarang nu disebut gobang teh nya. Na urang mana kitu eta jelema anu nelasi gobang teh bah? Tanya eyang jangkung ka Bah Jaweng. Nya masih keneh sadaerah we sawewengkon jeung Abah di wewengkon Majalaya. Tapi ti sadesa hunggul jeung Abah mah. Bah Jaweng ngajelaskeun. Terus kumaha atuh ayeuna tindakan anjeun satuluyna kasep jakalana. Sok gerang ngomong ayeuna keneh. Nya maksud kuring mah hayang nambahan deui ilmu we. Eyang nyatana ilmu kadijayaan. Pangpang naman tadi geus hayang pancan sampurna. Oge hayang teras ditamihan deui we nu langkung sae. Batan nu parantos kacangking ku diri abdi gitu dah. Eyang. Da geuning nyatana mah masih keneh aya anu ngungkulan. Malah nepikeun kangelehkeun pisan. Hartina ilmu pangwaris ti eyang teh can cukup pikeun ngalawanan jawara-jawara di luar kitu dah eyang. Jaka lodaya ngandalkeun paniatanana kanu jadi guruna. Sarua we abah gerek ngiluannya gigi mulungan ilmu pangarti ti eyang sasieun sabeuneureun mah. Manawi kitu ge tiasa diwiridikeun ka Abah. Bah Jaweng rumairan. Lah abanan geus sagalanya ampak diilaing mah jatma atawa Jaweng. Sarua wae lah jurus-jurus jeung ilmu bela diri mah da kitu keneh. Keur naon loba-loba oge ari teu bisa ngagunakeunana mah.
Iya, kikitu oge yang da unggal-unggal jelema teh pasti aya keunggulan na sewang-sewangan. Kaulah sadar najan diri kaulah geus pepek nyangging rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake ceuk paribasana. Pasti loba keneh kakuranganana tak kitu. Sugan we atuh di eyang aya ilmu pikeun nyampunakeun kana ilmu panemu nu aya di diri kaulah kitu tah eyang. Cek Bah Jaweng. Kitunya. Terus kumaha ngeunaan dua urang anu katelaki Madhapi jeung Kimir Hasik. Eta sakumaha tingkat kehebatannya nya. Nya memang lumayan jelema dua eta oge. Tapi da ari tarung jeung kuring mah harita teh tan fungsi pernah menang mabur wae geus 2 kali bentrok oge. Tembal Bah Jaweng. Rada dicampuran ku ngawadul nyaritana kitu ka Eyang Jangkung teh. Puguh manehna ge kapanan kateter basa peuting harita Ki Madhapi jeung Kimir Hasik teh ngontrog ka imahna. Jakalana lodaya ukur jempe. Rada keul oge ka Bah Jaweng teh sabab caritaanana bisa wae. Seolah-olah nyengklekeun kajadian nu masa teu mampu ngayonan kana pangadewasana Ki Madhapi. Pok dia tuh Eyang Jangkung teh nyarita. Tapi kieu sigana mah ye. Ari kudu ngalatih atawa ngagemleng heula ilmu-ilmu anu langka atur anu lumayan hebatna nu kacangking ku Eyang dina ngat ayeuna mah. Jigana moal bisa kataekan tereh-tereh jaka oge Jaweng. Sabab lain waktu sakedeung neuleman hiji ilmu jeung ngajian teh merukeun waktu bisa bulanan malah bisa nepikeun gameakeun waktu sataun eta nyeh. Jadi eueuh deui pikeun bisa ngarubuhkeun eta manusia-manusia anu tadi anu dicaritakeun teh lintang ti kuring sorangan nu kudu turun. Geus lila yeuh teu olahraga bari sakalian we hayang ngalanglang ka pilemuran nu aya di wewengkon Bandung khususna di Majalaya. Kitu sigana mah yeuh kumaha yeuh. Ceuk Eyang Jangkung negerakeun patekadanana panonna rutret kanuduaan. Kitu sae atuh eyangnya. Menying hiji we jeung kaula. Meh kakuatan urang teh leuwih pinunjul moal aya nu nandingan urang takluk-taklukkeun we sakabeh jawara jeung jago-jago nu aya di wewengkon Majalaya teh. Cocok pisan lah saduju abah mah. Ceuk Bah Jaweng. Kituna teh bari ngacungkeun jempol hareupeun beungeut Eyang Jangkung. Sabab manehna ngarasa yakin lamun Eyang Jangkung anu turun sacara langsung komo daek gabung jeung manehna. Bisa dipastikeun moal saurang oge anu mampu mapakan kana kahebatan ilmu pangadiwasana. Nya syukur atuh ari laing satuju mah. Kumaha ari maneh Kasep? Yakalanna sabamada ganteu jeung Bah Jaweng. Pokna Eyang Jangkung bari ngareret kasih jakalana lodaya. Nya satuju wae we Eyang. Ari Eyang nu kedah turun langsung mah tangtos nage abi mah ngarasa regreg. Tapi kumaha yeung ngeunaan pecut lodaya nu buntung teh nah masih bisa dipake keneh. Ieu teh moal Eyang. Ulah salempang ngeunaan pecut lodaya bodas mah. Isuk oge bakal nyaho nyambung deui we saperti biasa. Ceuk Eyang Jangkung. Ngaregregen hate nu jadi muridna sakaligus incuna. Terus atuh iraha cenah urang mangkatna Eyang. Tanya Bah Jaweng deui. Mangkat ka wewengkon Majalaya. Nya isukan we da ayeuna mah panan geus tere burit. Jaba kuring kudu mihafekeun heula imah jeung ingon-ingon kasih Jang Atang. Bisi lila engke di dituna. Saha Atang?
Nya eta tang deh budak anu sok biasa pura pangaritkeun jukut keur para eme anakna Mang Ujo. Bae teu kudu dinyakeun sahari Mang Ujo mah asa teu penting dicaritakeun oge. Nge siapa tuh? Dulu barani anu saterusna mah tiluanana uplek ngalobrol ngaler ngidul nyaritakeun pangalamanana sewang-sewangan. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Wanci berang geus kaganti ku peuting. Akhirna anu garuneman teh lekasan saterusna tiluanana pating goleda geus sarare. Bajaweng ngagoler patunjang-tunjang jeung si Jaka lodaya di pertengahan imah. Ditilaman ku samak kalayan sarena morongkol bangun nu tiris kabeh awakna nyatana diharudung ku sarung. Wanci peuting beki jempling sora-sora sato nu sok biasa disarada tengah peuting reang disarada patembalan. Jangkrik jeung cihcir pating carekit ti pipireun imah. Soragang ngaheang nu teu eureun-eureun. Atuh ti kajauheun sakali-sakali kadenge sora ronda nu nah kol-kohkol. Patema jeung sora anjing nu babaung malah aya sora bueuk sagala rupa. Lilana wanci peuting teu kudu dicaritakeun. Urang caritakeun wanci isukna. Harita kira wanci haneut moyan. Eyang jangkung kairing ku Bahjaweng oge si Jakalana lodaya. Maranena geus patinggar di lempang nyorang jalan lemur. Peak jalan lemur bras ka jalan gede. Jen tiluanana ngajaranteng sisi jalan. Nyata narek begat oplet anu jurusan kakulonkeun ka wewengkon Majalayakeun. Teu lila antarana lar kahareupeun aya oplet warna koneng ngaliwat. Reg oplet teh eureun dihareupeun nu tiluan. Teu loba cacarita deui kalacat-kalacat tiluanna pating kalacat naik kana oplet. Dius weh oplet teh maju ngadius maju ngulon ngajugjug ka daerah Majalaya. Henteu meakeun waktu 2 jam. Eta oplet anu tumpakan ku maranehna teh geus anyog ka pangeteman atawa terminalna opet lamun ayeuna mah. Anu saterusna tiluanna jerat-jerut tarurun. Atuh saenggeus Bahjaweng mayar ongkosna laju maranehna teh lempang deui. Norobos make jalan Darmaga Walungan Cikaro. Lempeng muru ka Kaler nuju ka lemur Pasir Hunyur tempat padumukanana Bahjaweng. Sabaparat jalan tiluanana guntreng ngarobrol sagara dicaritakeun. Sagala diomongkeun pang-pang nama Bahjaweng anu loba ngaguar pangalaman hirupna dina anggoning neuleuman ilmu panemu jeung sagala rupa ajian turu kawedukan anu geus kacangging ku dirina. Halus Abah mah geus jero pangalaman teh geuningannya. Da kuring mah teu ngalaman aprak-aprakan jiga anu caritakeun ku Abah tadi. Lolobana mah ukur leuleungan we disabudeureuan lemur sorangan kuring mah. Ceuk Eyang Jangkung muji ka Bahjaweng. Baheula lagi gusa teh nya sarua we Abah ge ayeuna mah cicing we di lemur ngan basa bulan-bulan kamari tas ingkah di lemur teh nyata nantas nempungan guru Abah nu aya di wewengkon Banten. Teu lila ukur saminggu. Uleuh geuningan. Bener Abah mah jag-jag keneh nepikeun ka kaduganya baka Banten sagala rupa. Percayalah hari ngaran-ngaran anu ngaguru ka urang Banten mah. Nya lumayan weh. Bahjaweng oge meuni rebeh-rebeh liang irungna teh dipuji kitu ku Eyang Jangkung teh.
Padahal kenyataan mah pangartina Bah Jaweng acan mampu mapakan karena kehebatanana si Gobang atau Raka Seta Tea atau kaki madhapi oge. Akhirna anu lalempang teh teu karasa ti luaran geus anyog ka lemur anu ditujuna nyatana lemur pasir hunyur. Lemur matuh panganjrekanana Bah Jaweng katut balad-baladna. Harita wanci liwat lohor, si Kinta jeung si Kemed marapageun kanu anyar datang. Tah ieu lemur Abah mayang, pangeusina oge saeutik kaya nu lainan. Kabehanana balad-balad Abah. Itu mah Abah, ayo urang ka jero aju. Ceuk Bah Jaweng nyajakan Kayang Jangkung jeung kasih jakalana lodaya. Kalau baca carita doana langsung blasbus arah suka jero imah. Gek Eyang Jangkung jeung si jakalana lodaya deh dariuk luhureun samak. Jeung saha di imah teh Abah? Ari pamajikan keur kamarana cenah. Tanya Eyang Jangkung. Panonna rarat-reret kasabudeureuan jero imah. Abah mah geus dilanyorangan. Pamajikan mah tinggi mana ayana keun bae lah ulah dibahas teu padi penting. Teh malah Bah Jaweng. Memang sok horea manehna mah lamun aya anu teu manyangeunaan pamajikanna teh. Oh, nyahampura atuh. Tekung silila torojol duaan jalema. Teu lian si Kinta jeung si Kemed. Aya tamu geuning nepangkeun abi Kinta ieu batur abi nu katelah Kemed. Cuk si Kinta bari ngasongkeun dampaleungeun ka Eyang Jangkung. Diturutan ku si Kemed, gap ku Eyang Jangkung ditampanan. Mawa caing teh sakalian euy. Ka dieu ilaing teh euy, jeung lalaweuhna we lah. Lamun eueuh mah njuk heula we ka warung sakalian jeung kopi bako jeung dung kawungna. Siapa? Keun cenah ku si Kemed nyokot cai mah kuring mereka warung latunya. Kitu teh bari terus ngaleos turun ti imah rek muru warung si Kinta teh nyumponan panitah nu jadi kegedugna. Dulur barani atuh tekung silila ting laleosna si Kemed kurunyung deui atuh si Kinta geus sarua ngurunyung deui dina leungeunna ranggem ku babawaan. Moal beas ti wadahan kana baskom jeung deungeun sanguna oge dahareun sajena teu poho bako jeung dung kawung oge kopina sakumaha parentah ti Bah Jaweng tadi. Tah geuning teh lila misaga dibeuli euy. Da dewek mah butuh teh dahareun jeung bako unggul are teh naon dina baskom. Bah Jaweng mencrong kana baskom ditanggeui ku si Kinta. Beas Bah, apanan geus teu boga beas keur poe ayeuna ge. Cek si Kinta bari nunda bako jeung kopi ka hareupeun Bah Jaweng. Kadapurkeun beas mah atuh kopi panginyuhkeun sakalian. Geus menang ninyuh bawa ka dieu deui nya euy. Siapa? Cenah dulur barani. Leos atuh si Kinta teh ngaleos ka tukang rek ninyuh kopi keur semahna jeung keur Bah Jaweng. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Dina eta obrolan kasinekana nama Eyang Jangkung jeung si jakalana lodaya teh keur sababaraha waktu maranehanana rek tumetep di imahna Bah Jaweng atawa di tempatna Bah Jaweng. Ari pamaksudna Eyang Jangkung teh lian nyaeta hayang ngajajal sakabeh panajawara katut jago-jago nu aya di wewengkon Majalaya. Bari sakalian rek ngasakeun anu jadi muridna. Jadi lain ngan ukur rek nyieun balitungan ka si Gobang jeung kaki madhapi hungkul atawa kaki mirhasik. Sigana mah Bah Jaweng kuring teh minta waktu we jeung minta izin. Sabab kuring teh jigana moal waka mulang ka Garut salila acan bisa meruhkeun sakabeh jawara anu aya di wewengkon dieu mah. Sabab beueuh geuning ngan kabuktian. Ieu murid kuring sakaligus incuk kuring teh kateter jadi hayang nyaho pikeun ka mana tah ka marampuhanana. Saha wae tah kira-kira jawara-jawara anu kawilang panghebatna nu aya di dieu teh. Salian tinu tadi tiluan. Coba sebutkeun ngaran-ngaranna Bah. Cek Eyang Jangkung meni ujugna keur asa aing moal aya anu nandingan nepikeun ka boga karep saperti kitu. Padahal kapana di saluhureun langit teh pasti aya langit deui. Ngaloba tuh di antarana aya Bah Karta.
anu patempatan aya di wewengkon wetan. Tapi maneh nama geus heubeul tara kacaritakeun nyatana galungan keur nyepi beureunan geus mung deui riributan da eueuh bejana atuh aya di baju gala eta akinya si Gobang teh aya oge si Tergos Hideung si Dalimin wah loba we ngan si Tergos Hideung mah nu aya di Karanggantung cenah cek beja geus dibinasakeun nyatana ku si Gobang teh asa balad-balad beak kabeh jeung bener ting henteu da abah oge ukur cek beja gitu tah. Mbah Jawe ngajelaskeun ka Yang Jangkung. Ngan sakitunya sadi coba tataan hiji-hijina. Yang Jangkung bangun acan puas kana caritaan Mbah Jawe. Nya lamun disebutkeun hiji-hiji mah kurang ti 20 urang na aya ge gulah jawara-jawara jadi dieu deh. Kewe urang corang ka tempat-tempatna. Tapi anu leuwih utama namanya eta urang ngajorag heula ka tempatna si Gobang we. Susuganan keur aya di lemurna. Cek Mbah Jawe nandeskeun. Nya hade atuh gitu oge. Ngan jigana moal ka ayeuna-ayeuna engke we lah. Kira-kira aya saminggu ka hareup mah. Lain kuna naon tadi teh akuring teh rek ngasakeun deui elmuna si Jaka ye. Sugan we ari kitu mah geus siap jeung geus sehat awakna bari sakalian hayang nitenan kaayaan ge we. Ya cenah naonnya seweyang lah da masih kene panjang lampahan oge ulah gurung Gus barina oge alon-alon we heula nu penting mah sagala panietan urang sararea bisa tinekanan lain kitunya Jaka. Cek Mbah Jaweng bari ngareret ka si Jaka lana lodaya anu kita tadi ngebandungan beri jiga anu nunutan. Nya kitu bah. Duh, asa tunuh ieu teh. Sarekeun we tunuh mah atuh, tapi engke heula ketang ulah waka sare urang taruang heula. Sakgedeng jiga asak jiga liwat teh. Cek Mbah Jaweng bari ngareret ka lawang dapur. Bener we caritaan Mbah Jaweng teh. Tekung silila oge si Kinta geus ngurunyung bari mawa kastrol anu dieusi sangu liwet sok-sok ditundaan dina samak leos deui ka dapur kurunyung di bari nanggeui coet anu dieusi ku samelgoang jeung beuleum asin pedak katut lalabna jeung deungeun sangu nu lainna atuh harita geus sagala nyampak mah prak we sararea taruang malah si Kemed anu kita tadi cicing di luar oge waktu dahar mah nya kitu we ti bubur anyat basa digerwana ku si Kinta teh. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia cag kumaha kaayaan Mbah Jaweng urang teu leun heula dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun insyaallah kapayun urang guar deui. Ayeuna urang caritakeun kaayaanana Rakaseta alias si Gobang jeung Nyi Kiranti katut kulawargana anu mana dulur barani Nyi Kiranti dikemleng terus-terusan ku Rakaseta nya akhirna mah Nyi Kiranti teh miboga ilmu-ilmu anu ampir sarua jeung Rakaseta ngeunaan lahiriahna mah ngana nu ngabedakeun nama ngeunaan ilmu-ilmu jerona ka batinanana nu tangtuna ge henteu gampang diturunkeunana sabab ngeunaan ilmu jerona mah tangtuna ge kudu diturunkeun atawa diwaris diwiridna teh langsung ku akina anu katelah Bahdugala. Atuh Rakaseta nalika geus cukup ceuk manehna Nyi Kiranti teh laju dibikeun pusaka warisan ti aka pondoh teh
anu katelah pusaka kolewang teh kalayan dulur barani sabada geus beres itu ieuna atuh Raka Seta teh amitan ka Mang Samin jeung ka indungna ieu Nyi Kiranti yen dek indit ti lembur babakan careuhna anu taya deui maksud jeung tujuan dek ngalalana deneangan pangalaman ngan Nyi Kiranti harita teh hayang milu sakitu dicarek oge ku Raka Seta keukeuh hayang milu nya akhirna mah tu Raka Seta teh menta widi kanu jadi indung bapana saenggeus diwidian jeung diomat-omatan nya akhirna mah brawae Raka Seta jeung Nyi Kiranti teh indit ti lemurna babakan careuh sejan neangan luang neangan pangalaman jeung ngamalkeun elmuna. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia kalayan ku pinuh kapercayaan ti Mang Samin yen Raka Seta mah bisa ngajaga anu jadi anakna oge dijurung kupang doa tinu jadi indung sangkan aya dina kalancaran miangna Raka Seta jeung Kiranti teh ditetep ku panon anu pinuh ku rasa kadeudeuh jeung rasa kanyah nu taya papadana malahan ka Raka Seta teh geus teu dianggap deui batur jigana teh kawas ka anak sorangan we alias asa geus jadi we ngahiji ka rumah tangga jeung anakna. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia Raka Seta lumampahna jeung Nyi Kiranti teh jauh pisan ti lembur Majalaya malahan hampir deukeut ka wewengkon Sumedang nu katelah eta wewengkon teh nyaeta Tanjung Sari. Harita si Gobang jeung Nyi Kiranti keur dariuk di bale-bale hiji imah panggung anu buruana nararesik tur lalening wanci haneut moyan harita teh manuk-manuk recet di sarada luhureun tangkal ngabageakeun Sang Batara Surya anu karek medal. Raka Seta jeung Nyi Kiranti geus aya 2 poe cicing di eta imah teh nu bogana nyatana Nini Jumsih anu umurna kurang leuwih ti 70 tahunan mah aya sanajan kasebut geus nini tapi katapona teh bangun anu jag-jag keneh kamana nya si ninina teh Nyi tanya Raka Seta ka Nyi Kiranti nanyakeun nu boga ieu mah anu dicicingan ku manehna. Tadi mah nyaurkeunna bade ka jaman heula cenah Kang. Bade sabaraha dinten deui urang ngiring leureuh di bumi sinini teh Kang. Tanyana Nyi Kiranti rupina dinten ieu oge urang teraskeun dieu lalampahan teh Nyi isin lami-lami teuing cicing di dieu mah. Muhun atuh Kang bade majeng ka daerah mana deui urang teh saterasna Kang. Nya urang di wewengkon ieu keneh we heula wewengkon Sumedang nya ieu mah pami telepat teh. Dulur barani sabot keur paguneman kitu kurunyung kahareupeunana aya nu datang saurang awewe tengah tubuh anu taya lian eta teh Nini Jumsih. Harita Nini Jumsih teh dina leungeun kencana katuhunana rebo ku babawaan diantarana aya pucuk daun sampeu baluh lejet jeung lalab-lalaban anu sejena dina leungeun kencana ngelek boboko anu dieusi ku beas meunangisikan ti pancuran. Muli ti mana atuh manini teh meuni angkaribung kitu padahal ku Nyai di bantosan. Mama tas ngisikan di pancuran
Sakalian we bari nguner keur lalab-lalab nya coel sambal. Urang ngaliwat geranyai. Tembala si Manini bari ngoreleng ka tukang muru ka lawang dapur atuh nyikiran tinuturkeun ti tukangeunana. Ayeuna kaseta mah teu nyarita nanaon panuna teh neuteup kana tongong nyikiranti anu keur leumpang di satukangeun Nini Jumsih. Gancangna carita dulur, saenggeus Nini Jumsih rengsek kupak keplok di dapurna jeung saenggeusna sararea mumuluk sangu liwet, pok harita Rakaseta nyarita kalawan Daria ka Nini Jumsih. Nini, abdi sareng pun rai ngahaturkeun rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan karena kasayan Nini sadayana anu parantos kersa direrepot ku abdi. Sababaraha dinten ieu abdi nganjrek di bumi Nini dugikeun ka barang tedana oge dipasihan ku Nini. Aduh, sakali di abdi ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna. Ragadu Rakaseta teh ngarandeg heura cumaritana diselang ku ngarenghap anu panjang. Ih, nama kejen nyarita kitu sagala Ujang. Da Manini mah teu asa diririweuh ku Ujang jeung ku si nyaina teh. Barina oge atoh we Nini mah nu aya. Jadi aya batur teu keung teuing, malaur di imah taya sasaha Ujang. Henteu Sujang, Nini mah henteu ngarasa diririweuh, malahan ari kahayang Nini mah geus we caricing di dieu ulah ka mana deui. Ceuk Nini Jumsih negerakeun kajembaran hatena. Aduh, sakali deui hatur nuhun pisan Nini. Estu kasean Nini ku abdi henteu disimpen handap-handap. Mung rupina moal tiasa ari abdi kedah salamina cicing di dieu mah. Margi abdi sareng pun rayi teh ayeuna teh puguh seja amitan bade neraskeun deui lalampahan sakantenan enjing atanapi pageto bade wangsul ka lamur Majalaya. Ceuk Rakaseta negerakeun pamaksudana ka Nini Jumsih. Atuh sanggeus dikitukeun mah ku Rakaseta, Nini Jumsih teh ngarti kalawan hate anu berat. Antukna manehna nya tujuan kana paniatanana Rakaseta jeung nyikiranti. Atuh wanci pecat sawed Rakaseta jeung nyikiranti ari nit sejan neruskeun lalampahanana. Didayap ku paneuteub jeung pangduati Nini Jumsih. Wanci bada asar sabada ngalaksanakeun ibadah salat asar di salah sahiji tajug anu kaliwatanana. Si Gobang alias Rakaseta jeung nyikiranti saterusna leumpang deui neruskeun lalampahanana mapai-mapai pasir jeung pakabonan anu aya di kenca katuhunana. Tapi karek oge meunang sababaraha lengkah teu kanyahoan ti mana daratangna. Di hareupeunana geus aya 4 urang jalma anu pangawakanana rata-rata waweg sembada jaranggung gede atuh. Bade amprotan we pikasarieun. Anu panghareupna mah komo rupana teh menikeun ka perenges matak teresep kanu nenjo beungeutna garok irungna namru sagede boboko cek nu heureut teh mah nya. Atuh kumis jeung godegna meuni rabok nambah serem wae ka tembona. Sedengkeun ari nu tiluan deui sarua maranehna teh sarupana ge pikasarieun karucem jiga anu teu bari saeun seuri. Pok harita anu panghareupna nyarita dibarung jeung nyentak ka Rakaseta. Bebenyit, saha si laing jeung eta batur si laing nu awewe teh heuh? Kaboga si laing eta teh. Cenah kituna teh bari mencrong kana beungeut Kiranti meuni molotot jiga maung nenjo manggeus awe. Sakedapan mah si Gobang teu warang ngajawab. Manehna malik neuteub ka jalma anu harita ngalengkah leuwih deukeut ka manehna. Ret Rakaseta teh ngabagi reret ka baturna nu tiluan anu pating jarega tukangeun anu tumanya tadi. Kalau gane nyo sia ditanya teh ha, abong waktesna sep dulu. Terus aya badu bangklak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ya carita dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu.
Insyaallah manawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun, undur gantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.